Sebelum menonton videonya, jangan lupa di subscribe, diaktifkan juga tombol loncengnya, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Selamat menyaksikan. Woi, Berak. Ayo ngopi yuk. Ayo mana? Ayo gaskeun. Bencaki. Ayo gaskeun. Sehingga dalam ladang belum sempurna hiwayaki cocok. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Tuh, beneran Ki pada ngini ngopinya. Ya, esok menabang. Berak, ayo berak, Ki. Maaf ya Ki ya. Jangan kebenaran aku oke ayo marani. Aku nane mang Ki. Ada minta pengalakan sampel tuh di bitu setangkal mah. Macam nane mang. Ya Allah weh kikinya ho. Jom kalau di itu tuh. Berak, ayo. Kalau sawari weh. Ki. Isa Ki sampeuna nek. Yang sekalian dan pemenang kan di itu tuh mau itu sampelna. Oh, yang belum sampah kita. Jangan buru berak. Jangan tuh Ki. Two hours later. Ki, gas asak Ki belum sampena. Bukan jang. Kedeng jang. Kemana Ki? Aki buka iya jang ya. Sudah naon? Dah. Udah berem Ki aja naon Ki. Jangan ada hari sampel ke sampel nanti dicocol karena belum. Oh, Sok ayo gerak. Kuritan dah. Belum dah. badak keretan. Jang. Iya teh kadaharan kaporit aki. Favorit, meren. Oh, kita maksud aki teh. Sok udah coba aja. Bakinya aduh. Mungkin nih. Menanya jang ya. Ya, gue mana hari ini Ki. Jang tak iya teh kadaharan tradisional jang. Kan ayo nanti ngis ka eleh pujaman jang. Nah, itu zaman. Jang sok paribasa budak zaman ayo nama. Itu level karena kadaharan kos kieu. Pajar kemah kampungan cenah mah. Eleku kadaharan zaman ayeuna naon teh tah ngaranna. Dog-dogana jeung gergeran kitu ning jang. Eta mah hotdog jeung burger Ki. Bener eta jang. Ya jang dengekeun akinya. Barane ulah ngarasa era ku kadaharan kos kieu. Ieu teh kadaharan tradisional. Jang ulah nepi ka dileungitkeun jang ya. Mal Ki. Kusabab anu ngaranna kadaharan tradisional eta teh geus nyirikeun bangsa urang jang. Geus tangtu insyaallah sehatnya. Coba tingali kumarane kadaharan zaman ayeuna salah sahijina anu geus asup ka bangsa urang kadaharan anu ngandung lemak anu bisa nyebabkeun penyakit kolesterol jeung sajabana jang. Oh, oke sih Ki, cek Aki bener. Tuh jang tingali aki sanajan kadaharan aku sioge tuh aki jag kene jeung kuat kene jang. Aduh Ki, kuak ya Aki mah. Jadi cangking jang aki jang tuh. Baru patulus baru kebagaya Aki mah. Jang sok gerak biakeun teh. Belum sampai biakeun ya. Eno TV, jangan lupa di subscribe ya. Dadah.